Hate kesel jeung kaduhung teu buru-buru newa ka Mang Hakim. Satadina atuh panyate sugan teh pamikir urang Bumirda moal kapiuhan. 2 kali ngurilingan rumah sakit tetela mengadang Mang Hakim Mang Acep terutama iti teu katohian ku urang di mana cicingna. Tuluy urang ngajanteng hareupeun portal kaluar asupna jelema. Nungguan sajam leuwih can keneh katemong irung-irungna can. Kuring keur ngajanteng hareupeun portal tuluy ngagerentesna jero hate. Kaduhung tadi teu buru-buru ngajamret eta bewokna Mang Hakim. Memang salah kuring. Ngajamretna pas Bumirda geus kapiuhan. Jadi anger Bumirda pasti nyalahkeun ke diri kuring. Dek tamadae ka Bumirda. Susuganana Bumirda atuh ngahampura. Jeung tayona Pak Haji Hamid jadi dipercayaeun. Duh kumaha teh ieu teh ya Allah. Pasian jalan abdi teh saresna masalah maksud awon tadi teh. Hayang maksud sae tadi mama iti jeung Mang Hakim yang budal heula kakarek abdi mukakeun maranehanana. Tapi Bumirda kalka kaburu kapiuhan. Aduh. Salah ieu urang teh. Urang agerendengna jero hate bari ngaleos di eta tempat tur hayang buru-buru nepungan Pak Haji Hamid. Dek tamada ka Bumirda, rek tamada ka Pak Haji Hamid jeung ka Mang Haji. Tur tarek belak-belakan ayeuna mah dibejakeun segala rupana ka Bumirda naon wae nu kajadian. Tur tak urang dek kabeberkeun segala rupa kasalahan-kasalahan Mang Adang dek ngabeberkeun identitas si Uten ka Bumirda dangat ayeuna. Di tekadan dina hate bismillah disangakeun ka Nu Maha Kawasa. Dek percaya teu percaya gumantung kana hatena Bumirda tur Pak Haji Hamid jeung Mang Haji. Gedig atuh urang ngagedig bus urang ka jero rumah sakit. Lempang urang rada rusur ka ruangan ICU deui. Teu catur urang ti halaman rumah sakit geus anjog deui ka halaman ruangan ICU. Katingali aya Pak Haji Hamid nu keur tungkul. Mang Haji oge nu keur gogoleran dina kursi. Gok urang ka dinya tuluy unjuk salam ka Pak Haji Hamid. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam Den. Mang Haji nemalan tuluy diuk. Geus Mang Haji, geus atuh geus golerkeun Mang Haji. Henteu Den, kan bae da teu bobo Mang Haji mah. Ieu ngalampengkeun cangkeng hungkul. Cek Mang Haji harita bari jeung tuluy diuk. Urang ge katuh hareupeun Pak Haji jeung Mang Haji da kabeneran kursi teh pasti singarep. Pak Haji Hamid teh lemek teu nyarek. Pok urang cumarita deui ka Pak Haji Hamid. Bumirda nuju ka mana Pak Haji? Pak Haji Hamid narik napas panjang bari jeung pok cumarita. Nyeta. Pak Haji nganu kur sakitu-kituna nemalan ka urang. Beuki ngageder ieu angen tur ta urang panasaran oge nanya ka Mang Haji. Mang Haji, Bumirda nuju ka jaman Mang Haji? Nyeta Den. Neng Mirda teh ini ka Jakarta pulang paksa. Ya ieu mah da kasalahan Deni sabenerna nama atuh. Da mun Deni mah tadi langsung we atuh balaka padahal mah. Lamun teh nya Deni bener ya Bapak. Nya. Deni ieu mah nu salah. Deni ieu mah nu gedebul. Deni nu gede bohong jeung Deni nu nutupan-nutupan eta jelema. Naon salah nah atuh lamun balaka. Gebeg teh urang ngagebeg atuh. Tetela geuningan Pak Haji Hamid anger manehna nyalahkeun diri urang. Haneueul atuh da mun teh mah tadi langsung we Deni teh balaka. Nya bapaknya. Nya. Deni mah loba nutup-nutup sabenerna mah. Deni mah loba ngilungan. Naon salah nah lamun teh mah nya ngarasa bener blak-blakan ya ka Bapak. Tingali itu ka ruangan si Uten. Tuluy urang cengkat ngaleos buru-buru ka ruangan si Uten. Urang ngelol tina panto kaca. Nu katingali hordengna melenge ditingali ku urang gebeg teh urang reuwas. Si Uten nu keur ngagoler gigireun si Uten geus diganti ku pasien nu lain. Astagfirullahaladzim.
Kamana Pak Hadi? Tuli urang boburanyatnya bergendai ka Pak Haji Hamid pok urang cumarita. Pak Haji, itu nah Pak Pasen terus digentos nih Pak Haji kuno sanes. Ari Pak Hadi kamana Pak Haji? Balik Wih, pulang paksa. Pulang paksa, Den. Teu bisa dihalang-halang kumaha haji. Ayeuna teh ka Jakarta kana amulan nek pindah rumah sakit. Sedangkeun carogena teh nuju koma keneh. Tah. Kadenge henteu. kedangu Pak Haji. Salah saha atuh ieu teh. Pokoknya abdi nyebatkeun abdi teu lepat, pasti Pak Haji moal percanten ka abdi. Kami ayeuna abdi nyebatkeun lepat, Pak Haji ngabongankeun ka abdi. Tapi sajuta carita aya di abdi. Layana Bumirda upami terang salaresna. Bumirda moal pulang paksa ti ieu rumah sakit. Tapi abdi gaduh kayakinan. Pak Hadi terang segala rupina Pak Haji. Pak Haji mah teu percaya ka Deni teh. Lamun teh manya Deni bener teh heula keneh basa geus dilemur si Uten, bejakeun ka bapa. Pak Haji teu percaya ye nu ninggang kana sirana carogena si Neng Mirda teh nyaeta si Adang. Tadi buktina si Adang ka dieu. Adang Pak Haji. Jeung si Adang ka Jakarta ayeuna. Mawa amulan ti dieu. Si Adang jeung Neng Mirda nu endit ka Jakarta. Padahal aku Pak Haji tadi jelaskan deui atuh tadi panan bewokna si Akim teh. Tos ka cana ku abdi sebatkeun eta teh si Akim sanes batur, mah itu teh ngawadul. Teu asup omong Den. Pak Haji ngomong kitu kieu geus denge. Pak Haji ngomong yen Neng Mirda keur kapiuhan teh tadi Deni mukakeun identitas si Akim jeung Mah Haji. Tetep Neng Mirda teu percaya. Naon atuh Pak Haji alasanna Bumirda make jeung angkat ti ieu tempat teh? Alasana mah teu suka teu ridho ngurus anak si Acep nyata si Uten. Astagfirullahaladzim. Saya tosna Pak Haji pami Bumirda terang segala rupina pasti Bumirda moal angkat ieu tempat Pak Haji. Bongan Deni atuh. Lamun teh mah nya bener omongkeun teh apal Pak Haji mah. Watir si Uten Pak Haji. Watir ka si Uten. Justru Pak Haji ayeuna anu ngerasa salah ngilungan jelema nu gade bohong model Deni.